Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Ke sugri para wargi sumangga kiwari urang sami-sami bandungan di lajengan carita jawara ti kuburan karangan keleksa kiwari naskah ieu carita baris di taratas bagian anu ka-18. Sakumaha nu parantos di Bandungan di bagian anu ka-18 hanca poe kamari pedaran Mang Dedi kebegatuan ciji mangsa medarkeun kaayaan alam pasosore di hiji patempatan nyatana di Padepokan kersana Mama Sutara nu mangkuk di lembur Kelapa Nunggal khususna karadia anu harita kedah nguningakeun di pewaran ku Mama Sutara ka anak buahna radia yen banara aya dina bancang pakewuh jaronya malah harita si radia diriung ku batu-baturna nyatana sincang saparakanca. Kumaha atuh para pamiarsa lajengan nai carita mangga urang sami-sami Bandungan ku sareana mangsa alam pasosore di lembur Kelapa Nunggal khususna ka si radia katut batur-baturna. Konggeret reang di sarada patembalan jeung baturna ti tema kusora sasatuan anu cokor opat kayani embe jeung domba jeung sajabana anjing gagogog mata kelar jeung mata kuatas sadengkeun di hiji patempatan nyatana di paguron kersana Mama Sutara khususna si radia harita ti keur diriung-riung we ku batur-baturna utamana pisan mah si Encang sabab radia menang beja ti guruna yen ngeunaan banara teh malah harita gepok radia ngomong beri rutret ka batur-baturna kitu kieu dangekeun euy sakumaha anu geus kanyahoan ku sarea dina poe kamari urang kadatangan ku Mang Alimin bener teu Cang nya ari maksud mah harek nepikeun hiji beja yen jang banara teh aya dina bahaya naon ke heula atuh sanggeus badami kalawan taliti aya nya ku mama guru teneng malati teh jeung dewek diutus supaya nyusul ka jang banara terus ari di perjalanan dewek teh dipegat ku si kembar tilu malahan mah dewek kungsi gelut ngan teu kuat akhirnya dititah lumpat we kusaha teh koneng malati maksud nama sangkan dewek minta bantuan ti urang sedangkeun neng malati waktu ku dewek ditinggalkeun harita teh keragot keneh tarung dirempuh ku si kemar tilu halo tah kulantaran kitu euy mama guru teh ayeuna teh marentah sangkan urang sakabeh ayeuna keneh kudu siap siaga pikeun nyusul neng malati kabeh kudu init nyo atuh kabeh kudu init kajaba ti tukang jaga siapkeun sok pakarang ti ayeuna sabab geus tangtu urang teh bakal tarung yo. Tah kitu parentah ti mama guru teh euy.
Cek si Radia bari jeung ngadelet ka batur-baturna. Atuh sararea meneting grubung bakat ku kaget. Telila pok si encang harita. Oh kitu dongengna teh. Ke ari jang banara kumaha nasibna sate euy dia. Dek hayang nyaho. Yah teuing atuh can aya laratanana jang banara mah. Sabab Can nepi kanu dituju. Sedengkeun kakak lalampahan kuring jeung Neng Malati kakaran nepi ka Pasir Belang geus aya nu ngahadang. Ngan dewek mah boga sangkaan goreng euy. Nah kumaha kitu? Palang siang beja anu dibawa ku Mang Alimin teh bohong. Maksud? Ngan ukur keur nipu wungkul sangkan urang kaluar ti paguron atawa sangkan Neng Malati luntak kanu anggang nempuh kanu jauh anu saterusna di jalan di Paragat. Tah da buktina kitu ning. Cek Radia ngomongna teh berjeng rutret ke baturna. Ngadengit kitu pok si encang harita. Bisa jadi gitu oge dia. Lantaran geus aya mamitina oy. Nyata waktu Neng Malati aya nu nyulik teh jadi saha nu nyaho ye oge mangrupa tipu muslihat. Pikeun newak Neng Malati wah. Cilaka lamun nya kitu teh yo. Tetela urang anu belegugna mana atuh make arindit kamari teh atuh. Ari si lain si tencang. Apaan perintah ti mama guru? Ongkoh Neng Malati oge kacida melangeunana ka banara teh, ha? Lantaran manehna oge nyaho sorangan meureunnan. Panjang banara teh kikineuan anak Neng Malati nu matak pantes atuh lamun rek nyusul oge. Tapi hanya kajigana matak cilaka ye euy. Cek si Radia bari ngusapan dadana. Anu karasana teh sesek deui urut di bawah lumpat teh satakar tanaga. Ari si encang pok deui harita. Ke. Kieu dia yo, ari indit narek iraha cenah yo. Nah ayeuna atawa isukan? Ayeuna. Aing mah nu matak sok atuh geura siap sadia. Mangkaning sangkilang tuh nya aing mah ngomong teh. Mangkaning mama guru oge geus tarapti tadi teh hayu. Burukeun atuh tong kaleked. Cek si Radia bari jun nangtung. Terus luak liuk pok ngomong deui ka si encang. Cang, ari maneh boga bedog dua atawa boga. Nenaon kitu dia? Ai sia. Aya naon. Injem ku dewek hiji. Oh, permane boga. Apaan tadi geus didongengkeun. Anu dewek mecleng. Waktu kertarung malah pesu balati oge eueuh deui aing. Cek si Radia bari jeung meulitkeun totopongna kana sirah padu nyampai we. Ai panon ngareret deui ka si encang. Oh kitu. Donge cokot ku sorangan atuh. Ngagantungnya tihang bedog dewek mah moal bisa meceleng kanu jauh. Lantaran perahna ge ngeluk. Jadi bisa ngait kana leungeun. Lah. Ai diputerkeun moal teh. Ari diketig pebeuteyan mah nya anger we teh matak ngaceleng bedog teh. Lantaran sok karasa komper da dewek oge waktu keur gelut teh kitu. Diketik pebeuteyan teh pira. Duh eta mah seueuna euy. Ramok kabeh ku cing seureum-seureum, cing sireumeun. Cek si Radia bari jeung nyokot bedog. Nya sanggeus kitu mah terus disoren. Terila keleuweuh aya anu nanya tarik pisan. Hayu euy. Uing na siap. Cenah bari jeung ngacungkeun pereupna. Horeng si mana horeng si Imang pok dijawab ku Radia. Ayo, batur-batur. Geus sadia teh acan. Siap. Nah, syukur. Ayo tah urang arinde tah. Karumpul heula tah di pakarangan tapi anu bagian jaga mah ulah milu yo. Jaga pantos sing tarapti lamun anu sakira teu wabuh mah teu meunang asup. Cek Radia bari jeung terus atuh kaluar ti pamondokanana. Di tema ku batur-baturna lobana kira-kira 15 urang atuh leugeudeut sarea muru ka pakarangan. Ari si Radia nyelang heula asup ka imah Mama Sutara. Sanggeus aya di jero kasampak teh Mama Sutara geus sagede. Malahan mah geus bake papakean jawara. Dina cangkengna nyoregreng bedog pasreng. Kumaha geus siap kabeh dia. Parantos Mama
anu ngiring sadayana aya 15 jami sareng abdi 15 tenu kantun mung tukang jaga we wungkul. Syukur haju atuh urang init ena euy. Tapi sok sanajan rek nyang harupan poek oge wayahna ulah aya moal obor urang nolog we. Ari maneh apa keneh jalana da dia kantenane mama apa mah mangga abdi ngiringan. Cek si Radia berjeng mundur salengkah terus mali. Sanggeus kitu mah terus harta kene Mama Sutara kaluar ti imah. Dituturkeun ku si Radia. Silende nyamperkeun ka batur-baturna anu harita keur ngaliu di pakarangan padepokan. Papakeanana sarua sing sarua hideung. Ayo dah urang adinit euy. Sagada rupatina akan tunggu parentahnya. Siap. Ngomong. Jawab murid-murid nameh bareng. Menikeun karya siap atuh jempe deui. Sanggeus kitu mah gedig Mama Sutara injit panggilan. Legedeut dituturkeun ku sarelea. Saja jalan teu aya anu ngomong nu kadengengan saukur sora anu leumpang we. Di tema surat tongeret jeung sasatuan sejena. Ari si Radia leumpang ngatukangeun Mama Sutara supaya bisa nuduhkeun jalan anu kudu disora. Mangsa alam teu karasa. Harita teh mangsa alam wanci peuting. Sora jangkrik jeung gaang geus reang di sarada tongeret mageus tadi geus di eureun di sadana teh. Malah manuk buuk oge muni rame dialokan ku sora londok pating keureleung. Dipirig ku sora cicir. Kaayaan alam reup-reupan maju ka peuting karasana beuki mata keueung bae. Ari rombongan Mama Sutara harita teh terus we lumampah. Jalma-jalma ting juringkang dina alam poek. Ting beleg-beg harideung estuning matak nambahan keueung dina kaayaan alam peuting. Beuki lila nu lumampah beuki jauh bae. Malah tungtun mah jauh pisan ti lembur kalapanunggal. Beras ka jalan satapak terus nerobos kebon sampeu serog deui kanu rada rembet. Kitu jeung kitu we salilana. Sabab teu nyorang jalan gede da anu dijugjugna pagun. Saja jalan alitan Mama Sutara jarempling bae nu kadengengan sora napas jeung rengha pranjung. Sora jangkrik dipiluweungeun mata keueung. Tingku robas nadang daunan garing anu kadupa ku alitan. Si Radia anu leumpang pangkeulana liuk deui ka tukang. Nempoan babaturanana bisi aya nu tinggaleun cenah. Lantaran jalana geus mimiti rada rembet jeung taringgu loba batuan. Sanggeusna lumampah kira-kira 2 jam lilahna. Pok Mama Sutara harita ngomong ka Radia. Dah eureun heula euy. Dia urang perlu ngareuhkeun ka cape yo. Cek Mama Sutara barereg anjeunna oge eureun panggeulana. Atuh sare oge rugreg arireun ting raranleg narik napas bari jeung eureun. Malah terus gugek dariuk dialuhureun jujukutan. Salajengna kumaha Mama Guru? Cek si Radia bari jeung neuteub ka guruna. Anu ngan katempo teh beleg-begna we wungkul. Lantaran memang langit harita angkeum bentang oge teu aya anu tembong. Saterusna kami teh rek nanya ali pasir belang teh jauh kene atawa henteu dia. Wayah kumaha kira-kira napi datangeun ka ditu teh euy. Saur Mama Sutara bari ngareret ka si Radia. Kan tanang tebihna mama. Upami teras-terasan lumampah pidongkapeun ka ditu teh kirang langkung enjing pasi siang. Jawabna si Radia. Berjeng terus narik napas panjang jika anu ngerasa singgah. Bo, cilaka atuh ya. Ngacida jauh na geuning ngalampahan teh euy. Bangkaning panrek nulungan anu keur gelut kumaha lamun kaburu bobor karahayuan.
Mun kitu maka paksa orang teh ulah hilating eureun euy. Hayu dak, urang ini teh wayahna tapi seeutik mah deuleu. Saur Mama Sutara berjung anjina ginangtung. Atuh bok si Radia harita. Mangga mama. Batur. Hayu siap ari dieu deui. Siap tuh. Radia mere parentah terus limpang panggeulana. Terus dituturkeun kusut ku Mama Sutara. Ari batur-baturna meh hampir bareng narangtung bari jeung nyebut siap mangga. Bari jeung tinggal rahuh bangun singgah. Padahal dene kitu eueuh nu ngomong. Dina sawangan sewang-sewangan geus kumalangkang kaayaan dina pakalangan tarung. Geus kitu mah bra sarerea lumampah deui alias lempang. Gancangna mangsa alam dina ieu carita. Belah wetan geus katempo langit anu hibar horeng simana horeng pajar geus mimiti bijil. Kaayaan alam geus sada caang disebutna carang cantihan, malah hayam leuweung ge alias cangeh gar geus aya nu sada. Teu lila bray lagi caang. Manuk saeran nu pangtanginasna geus recet di sarada. Disusul ku manuk-manuk sejena ngabagiakeun sang Batara Surya nu karek munceng misti belah wetan. Anu gumbira teh lain ngan manuk bae. Dalah rombongan Mama Sutara oge sarua ngarasa bungah oleh sabab jalan teh rada caang ayeuna mah. Atuh lempang oge bisa leuwih gancang jeung ati-ati. Nya tungtung nama barasat cahaya sang surya nyorot kanu kelalempang. Mama Sutara harita ngomong bangun anu guligah pisan. Alhamdulillah dak. Geus beurang ayeuna mah euy jauh keneh lalampahan teh dia. Palebah mana pasir belang teh euy. Saur Mama Sutara bari ngarandeg heula. Atuh sarea oge milu eureun terus gupek dari bari jeung moyan. Ari si Radia harita pok ngajawab pananya guruna. Sakadik deui mama. Tuh kan tuh ngalangkungan sabasir deui. Upami parantos ngalangkungan anu poncrot itu tuh kan tuh saeutik deui engke jadi tuh bakal menakan gawir anu ngelung kawing. Kapalih kalerna leuweung geledagan. Ceuk si Radia bari jeung tutunjuk. Atuh Mama Sutara teh mun euleug nempoan gunung-gunung anu tunjuk ku si Radia. Eta ari gunung bengkok di balah mana? Gunung bengkokna tebih keneh mama. Abi oge tak cantrang. Mung saur Neng Malati mah palih kidul tuh. Ceuk si Radia bari jeung nunjuk ka belah kidul. Tapi nunjukna ka luhur nandakeun kanu jauh pisan. Allah jauh keneh atuh euy. Ayo dak urang ari nitih Cek Mama Sutara beri ngaret ka baladna anu keur dariuk. Mangga mak siap yup. Cek wadia balad bari jeung narangtung bangun hoream indir. Geus kitu mah beral atuh maariang deui. Seradia ayeuna mah lempang tukang ngeun Mama Sutara. Terus ditemadi ku wadia balad anu ngalut saurang-urang dajalana itu harita teh leutik alias sapal. Mangsa alam nyerelek hanti karasa. Kira wanci pecat sawed lamun diukur ku waktu mah jam 11. Srog rombongan Mama Sutara teh terpikop labah urut gelutna Neng Malati bodas atawa nyerat manah. Barang beresaria mani colohok. Lantaran kaayaan dirinya itu ning mata ketir taneuh ledug jujugutan busi. Dahan-dahan laletik loba anu paradites. Sarta diunggah tempat loba getih anu ustrat acret. Malah lo badang daunan anu burahay berem di mandi ku getih anu geus kental smuhideung. Lang Mama Sutara tengah ulang kitu deui si Radia. Sanggeusna rada lila pok Mama Sutara nanya ka si Radia. Didi ulu tadungna teh dia. Laras pisan mama. Nanging duh nya kamarana anu garuk teh buah-buah. Neng Malati kasoran mama tuh tingali seueur getih mama.
Cek si Radia bari jeung nuju kana dangdaunan anu JR beureum ku getih hideung. Ku lagi katempo tapi ari kuburan anak anu cek ilain anyar kene di palebah mana ayana dia. Nah yakin kuburan Banara eta teh. Tuh bari ditu mama mangga urang tingali atuh. Cek si Radia bari ngalengkahkeun sukuna muru ka kuburan anyar teh. Atuh gancang dituturkeun ku Mama Sutara jeung anak muridna. Sang geus tarapi breh katempo ku sarea ge. Pok si Radia harita. Tah ieu kuburan teh mama nanging dacan kenanan duka kuburan saha manggawe emutan ku mama. Cek si Radia bari jeung nunjuk kana eta kuburan. Ari Mama Sutara pok harita. Bener teh lah kuburan nama anyar kene. Tapi lamun seuk ieu kuburan Banara saha kira-kira anak nu mateni ka Banara bodak? Saur Mama Sutara bari ngareret atuh ka si Radia. Pok si Radia ngajawab bangun anu yakin pisan. Upami ninggalkeun galagat kamari mah moal lepat deui. Tangtos anu mateni kajang Banara teh si kembar 3 mama. Da buktosna anu nyerang kaning Malati oge si kembar 3 kitu emutan abi mah. Teu bisa kitu dia. Lamun bener teh masih kembar 3 anu mateni ka Banara tangtu layon Banara moal dikubur. Sabab kula geus apa kana adatna. Si kembar 3 mas lairna tara ngubur layon musuhna. Jadi ieu kuburan teh tangtu kuburan musuh. Ayeuna mah yo teangan heula Malati bodas ka mana lumpatna sok sarea digawe buru euy. Cek Mama Sutara beri ralateret tempoan ka sakuringeun eta tempat. Pok si Radia harita. Mangga mama. Batur-batur. Sok taligakeun kayaan di dieu. Anu saterusna urang nyusul neng Malati sok laksanakeun. Siap. Radia bari ngacungkeun leungeun kituna teh maena oge bari jeung terus tunga-tengo tumpat tempo ka sabeudeurning eta tempat. Malah terus nama sarea digarawe. Jalma-jalma nu aya dirinya kabeh mencar ka unggal madhab. Nareangan tanda-tanda nu sakira bisa dipake padoman pikeun nyusul. Nyirat mana? Heuleut sawatara waktu gero si Encang harita. Radia di dieu ayo. Cek si Encang meunikeun kadenger-denger we sorana teh bari jeung ngacungkeun leungeunna. Atuh gebug. Sarea pati ngarenjag. Biribit nyalampurkeun ka si Encang. Pok si Radia harita. Naon anu aya teh euy? Cek Radia bari jeung ngaluncatan rungkun saliara. Bari jeung dibarengan ku napas nu haheho. Malahan Mama Sutara oge geus aya di dinya. Edan anak tuh getiu caret acet ya jujukutan malah geus tepi kalabak tuh dangdaunna loban rebah jika nama kaditu lalumpatanan tarung tetah. Cek si Encang bari jeung tutunjuk barang breh teteh lah katempo usarea ge. Kaayaan lebah dinya rada busik dangdaunan loban rebah jiga urut nu ngaliwat. Ditambah deui atuh ku getih anu ucrat acret. Wah bener oi. Masalah deui tangtuna anu gelut teh silih udag yeuh. Kumaha pami parantos kieu mama? Radia ngareret ka Mama Sutara. Susu ku sarea euy. Tuturkeun ieu getih nu ucrat acret sabab tangtu aya salah saurang korban anu kabur. Terus diudagku musuhna palang siang anak yang Malati bodas bobor kadahayuan. Hayo susu euy. Saur Mama Sutara bari jeung terus lempang pangheulana. Nuturkeun getih anu naratayan sapanjang urut ngaliwatan nyerat manah teh. Malah si Radia jeung baturna oge teu loba ngomong. Terus we lalimpang mapai-mapaikeun eta getih anu ucrat acret. Sajajalan sarea ting lalieu bisi aya deui tanda-tanda anu sejen. Bekelila beuki jauh kalebak. Getih anu ting alacret dina dangdaunan tetep ngayakinkeun. Lantaran harita teh tatu nyerat manah lumayan oge rada parna. Nu matak getihna loba nu ngucur.
ku Mama Sutara jeung ku wadia baladna terus dipapai kalawan taliti. Nu akhirna srog ka kuburan heubeul teh. Tempatna nyerat manah di ala nyawa ku si kembar tilu. Barang Mama Sutara sebatur-batur terpi ka kuburan heubeul. Reg-reg kita pati raraneg bari jeung pating palohok. Ret ka kenca, ret ka katuhu, bari jeung tatanggahan segarupa. Rombongan Mama Sutara geus tepi ka kuburan heubeul teh sarege arireun heula terus alak ilik nempoan kasebut derning eta tempat. Di ditu buruh breh atuh harita tatangkalan anu geus jarangotan. Haur cucuk meuni pageret, are jaha jeung cariu meuni ngaguyun dia tangkal caringin anu geus kolot umurna. Malah ti kurang-kurang orai leutik oge tinggal ringkal dina gulungan areuy. Keur kitu pok Mama Sutara harita. Yuk kabeh mentar. Ulah tinggal ulung gitu Adia. Abi mama. Li adi mama ambil masih aing belah kaler tu sincang ka kulon. Si ambing kawetan ari maneh tah ka Kidul Abdul. Ulah ngajajan dulu kitu sia. Bisi disunut saku kami. Cek Mama Sutara bari ngaretan kanak muridna. Pok radia harita. Onyo sumangga mama ieu tugas tangtos dilaksanakeun. Kalayan sahade-hadena supados anu dipilari enggal kapenak. Betul-betul. Siap. Sok digarawe euy. Ieu wewengkon kabeh abrik lantaran getih anu ucrat-acret ngan tepi ka dieu geude yo. Cek si radia harita bari jeung cuhcih. Bari jeung panon neuteup ka babaturanana. Nya sanggeus kitu mah terus tinggal leos ngajalankeun tugasna masing-masing. Ting karore, ting tarango, unggah tempat anu puni kabeh disakslak. Nganti sirikna di korehan we wungkul. Heuleut sawatara waktu. Unggah tempat geus kaubek malah menikeun kaledug bakatku hayuh di korehan. Tapi edas anu ditianganana encan kapanggih. Ari mangsa alam khususna mata poe harita teh geus ampir manceran. Tapi di pelebah dinya mah rada hieum. Ari sabab buni ku tatangkalan anu jarangkung gede. Keur kitu gurobas aya nu gorobasan. Datangna teh tunu bala handapeun akar kiara anu meulit. Itu gebeg saregi ngarenjang. Pok Sutara nanya ka si radia. Aya naon sateh dia coba ku maneh sidikeun. Mangga mama nanging paling mana tadi teh nya? Cek si radia beri jeung luak dieu. Pok si encang belum ngomong. Toh, hana petangga kiara euy. Cik urang tengo yuk, ayo, tempo. Sugan we aya pituduh anu hade. Cek si encang ngomongna kitu teh bari jeung nangtung lalaunan. Terus ngadegetan kana handapeun tangkal kiara teh. Ari si radia ngajawab bari jeung nuturkeun deui. Sok teang euy. Nah begu atau orai. Cek radia bari jeung ngagilirkeun perah badog. Sedengkeun anu sejenna taki-taki bari jeung ngawaskeun ka si encang jeung radia. Nu harita tertingkat taya pe ngadeuketan tangkal kiara. Alah. Barang sro gebeg si encang ngagebeg setekar kebek. Lantaran ketempo jelas pisan. Di antara sela-sela akar anu pabelit aya ajag keur ngagegenyang hiji layon. Pok si encang harita. Radia. Tuh tempo kumane? Layon saha eta teta? Buru. Mana Cang? Cek si radia beri setengah lompat. Barang cek itu jauh atuh anjing ajag ngagogong terus atuh ngaharengan ke si radia. Gebeg si radia ngarenjang pok harita. Aduh, aya ajag. Baber beheung atuh ku bedog euy Cang. Kan urang beresan ku debek. Jawab si encang beri sarepet nyebut bedog. Cileung lucat malebah eta anjing leuweung. Barang jeung kitu ajag oge lumpat. Cileung atuh narajang ka si encang atuh meuning ngeunaheun pisan. Ajag anu luncat di papag ku bedog anu ngagurap sekeut. Yuk, berat. Kelenceng hulu eta anjing leuweung teh buntung kasabet ku bedog na si encang. Kabut eta. Hulu anjing rag-rag kana taneuh. Cakakak si encang seri bakat hubungan. Teu sabaraha gagahanana si anjing. Dah. Sakali nyabat ku bedog, sok maju deui sia. Tuh pariksa layon teh, lah. Teu sabaraha gagahanana si anjing. Dah.
Sakali nyabat ku bedog, sok maju deui sia. Tuh pariksa layon teh, lah. Cek sincang berjeng bersihan bedogna subasukeun di kena sarangkana. Sama Mesira dia ngajawab goro Mama Sutara harita. Aya naon barudak? Orai atawa begu? Aya aja mama. Mangkaning aya Si Radia gugup. Aya naon? Mama Sutara bangun gugup celeng atuh luncat ka deket si Radia. Barang geus tepi breh ku sarea katempo aya layon anu nyampai dina akar kiara. Sakedapan mah menik colohok mata si meuteun. Kaget campur jeung ketir. Lantaran nempok layon anu madi getih sampai geus raruksak tapak huntu anjing leuweung teh. Itu mama, aya layon anu parantos ruksak ku anjing. Cek si Radia berjeng nunjuk kana hiji layon. Pok Mama Sutara harita. Kulagan nempok dia. Tete layon jelema. Aduh malah ama ge asa-asa apa coba ku ilaing sidikeun bajuna euy saha tante dia. Cek Mama Sutara bari jeung narik napas panjang bangun capek. Ari sidar dia pok ngajawab semudareuda lantaran main ge apa pisan kana bajuna eta layon. Mama, eta teh layon yang malati. Abdi moal hilap margi apa kana angguanana gitu emotan abdi mama. Cek Radia berjeng malong kana layon berjeng insrik-insrikan rek ceuri. Pok Mama Sutara harita. Bener dia. Sok aya mah angkat eta layon teh euy. Babakan ura dalaga teteh layakin pisan malati bodas aya nu metik pati. Cek Mama Sutara berjeng ngarembeng Cisoca. Sanajan heueuh ge jawara kahot ari nempok nu jadi asuhanana maot mati burung we paromana alum. Aduh sabangga mama. Bangga bade dilaksanakeun. Jawab si Radia meh-mehan teh kadenge ngomongna teh. Bereret ka sincang pok harita. Ulah colok wae euy urang digawe. Bejaan batur-batur ngaraba bari mawana euy. Cek si Radia berjeng singkil. Kedaguan kedong. Cek sincang terus atuh ngageruan batur-baturna anu masih kene apruk-aprukan. Delila kadengeun urudu sarea nyalampeurkeun. Malah ayeuna mah sarua ting polohok kana layon. Geus kitu mah perung sararea digarawe. Layon nyerat manah dikaluarkeun tina sela-sela akar kai. Terus diparayan kanu rada lega. Sarta digolerkeun luhureun cukup jep kaayaan harita simge. Kabeh-kabeh unggapan nu neuteup sikeut ka layon anu ngagoler. Malah Mama Sutara oge sakedapan mangahulang we jika nu bingung. Panonna teu micik-micik acan. Sangge sarada lilaju Mama Sutara cengkat. Ret ka sidar Radia pok ngomong lalaunan tapi atra kadengena. Radia, Abdi mama. malati bodas teh jadi korban si kembar tilu. Ari si kembar tilu teh muridna Nini Kalingking. Lamun kitu carana mah tetela si Kalingking teh ngunek-ngunek. Terus-terusane ngakalakeun ka urang. Tah kulantaran kitu urang ulah cicingeun si kembar tilu jeung si Kalingking kudu kapanggih. Sarta kudu bisa dicangkalak. Tapi tempatna si Kalingking kacida pisan bunina. Hese di teanganana. Malah sakura ahli sila persilatan mah teu aya nu nyahun. Tah dumasar kana eta kami arek nanya ka ari lain. Ari mimiti tepung jeung si kembar tilu teh di mana Radia? Cuman di tempat nu tadi teh mama anu aya kuburan enggal. Abi oge terang di mana datang nada ujug-ujug tinggal ajeleng we laluncatan bari jeung narajang ka abdi. Kitu. Laras mama. Tapi teu nanaon kitu ge heuh. Lantaran geus cukupnya pituduh. Yen si kembar tilu jeung si Kalingking teu jauh ti daerah ieu. Ayeuna mah sok ngalitaneuh keur ngubur layon. Sawadeh di atuh kuduna ngancai. Cek Mama Sutara berjeng ngaret di kas Radia.
Namo di Cana Kalemur kutu mama. Cek si Encang di harita. Malah pok deui si Radia. Ras pisan mama. Namo di Cana Kalemur. Cek si Radia semu kaget. Teu kudu dia. Ari sabab kayaan layon sakeun ruksakna. Kahijina kitu atuh kaduana lalampahan ti dieu Kalemur teh kacida pisan jauhna. Malah jalana oge hese deui tah kulantaran kitu kapaksa we. Urang kurebgeun we ji dieu. Urang pulasara ku kayaan anu darurat. Keun bae da sarua keneh. Pokona mah asa ulah teu dikubur we. Keun perkara itu ieu mah urang bereskeun engke di imah sok. Ulah loba catur. Laksanakeun parentah mama. Ayo. Cek Mama Sutara beriret ngareret kanu lobaan. Atuh pok si Radia paparentah ka batur-baturna. Jang. Eh, Ieu jalma bagi dua euy. Saware ngagali taneuh. Saware deui mah neangan cai. Ari sesana nyieun padung tina awi we lah. Nu babari sok urang laksanakeun ku sarea. hak. Kan orang ngatur-atur kok dabek. Tapi adi ngagali kuburan narek di mana teh? Neangannya tempat nu lowong sia teh Cang. Ngan kade sing hati-hati lantaran ieu teh astana heubeul. Loba tutunggul anu geus leungit. Sok geura digarawe. Dewek rek mantuan nyieun padungna yo. Cek si Radia bari jeung sarepet nyebut bedog. Terus ngajak baturna duaan. Sarta deker we digarawe kitu deui si Encang. Mahir tuluy paparentah ngatur-ngatur ka baturna. Pikeun ngalaksanakeun parentah Mama Sutara. Kaayaan dirinya ngadarak gandeng kuno ting geredok nuaran awi jeung nu ngali taneuh pikeun kuburan. Nya nu akhirna sanggis sagala terapi layo nyerat mana dikurebkeun kalawan darurat pisan. Tapi anu ngarebkeun kacida husuna dipimpin langsung ku Mama Sutara. Tilila sanggis rengse terus ditandaan ku batu nu rada alus minangka tutunggulna. Ari ditungtung belah kaler ngahaja di pelakan tangkal samoja. Keur tanda anu maneh ngarah teu kalimpudan ku kakayon-kakayon nu jaradi lebah dinya. Tilila pok Mama Sutara ngomong ka murid-muridna nu ngariung. Barudak. Kabeh pagawean geus rengse yu ayeuna mah urang mulang heula Kalemur urang. Sarta saterusna urang tatan-tatan pikeun neangan si Kalingking jeung si Kemar tilu sok sanajan urang geus ragrag kecap moal ngayakeun di pertarungan. Tapi kulantaran paguron urang geus dihina ku si Kalingking kapaksa urang oge kudu ngayakeun balitungan. Heuh cek paribasa teh mah hutang pati bayar pati, hutang uyah bayar uyah, hutang kanyeri bayar di ku kapeuri. Yuk ayeuna mah urang marulang heula. Cik Mama Sutara berjeng terus ngaret heula kana kuburan nyerat mana. Ari anak buahna pok harita. Mangga mama. Mangga. Geus kitu mah bring ari ditinggalkeun eta tempat. Bari jeung mawa hate anu begegel lantaran hanya kacampur jeung nafsu. Sarelea jarempe anu ngomong. Masing-masing galecok dina jeroning hate. Ngumbar sawangan jeung ngawawa aslamun gelut jeung si Kembar tilu. Malah ti kurang-kurang anu ti paparkat meureupeun leungeunna. Bari jeung huntu mah kakerotan amarah. Ti korona ting aralok neurian ciduh. Anu lumampah beuki lila beuki jauh. Sajajalan jeung mata poe anu harita beuki ngulon. Malah tungtur mas sumurup ka tutangeun gunung. Sadengkeun rombongan Mama Sutara geus jauh pisan ninggalkeun daerah Pasir Belang. Terus ngerugtug mudun ngajugjug Kalemur kalapanunggal. Cak para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua. Urang Bandungan deui lajenganana. Hatur nuhun kumarupi perhatos salujeng kantun kasareana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.